Ba di mana bedog? Oh, anu maledog. Teu naon? Saan nu maledog? Lin aya nu maledog di mana bedog? Tek ngalaawi jang panyolok. Oh, tukang cilok. Ampun, Diheureyan meureunana atawa nganyuk atau kumaha? Bawa maok cilok meureun maneh. Tukang cilok nu mana? Di mana bedog? Tek ngalaawi jang panyolok ngajul jantung. Oh, tukang cilok anu jangkung. Atuh, nu jangkung nu mana? Lain tukang cilok anu jangkung. Bedog arek ngalajang panyolok tuh itu jantung teh hese teka tepi. Oh, nu make topi. Oh, nu make topi lain nu make kupluk kieu nya. Oh, kana ai kitu kunaon maneh nyeri heuh gagaba atuh eta make jeung maludak baledog kitu tukang cilok teh. Saliwang. Kunaon ku batu maledogna? Gagaba kana naon keunana euy? Maneh meureunnan nganyuk atawa naon maneh teh diheureyan make jeung tukang cilok make jeung maledog ka maneh? Lain tukang cilok maledog, geuwatkeun di mana bedog? Heuh maledog kana naon? Maledog kana naon maneh menempo? Ada ante di baledog ku tukang cilok yang nanyakeun ka dia teh bedog. Tuh itu jantung teh hese di eta teh bakat luhur jadi teka tepi. Oh, nya anu make topi eta heuh kan orang ieu urang sampeurkeun lah rek ditanya disampeurkeun naon make jeung maledog si amu kitu. Eta anu tukang cilok anu jangkung anu di topi. Lain tukang cilok anu di topi. Yo, bedog pada kieu ye ngalaawi. Ngajul jantung. Oh, kana nempo atuh kana eta keuna maledogna. Maledog kana naon nempo? Bisi eta, bisi bareuh paingan ieu rada kieu ning. Lain maledog. Bedog tah ngalaawi, tah jang kieu ye jang ngajul jantung. Itu teh jantungna teh luhur teka tepi. Nu make topi. Geus apal aya eta mah. Ai tukang cilok eta mah nu make topi mah nu jangkung mah. Ngan kana naon maneh keunana maledogna itu ame jang bukti rek ditanyakeun nempo geuneuk teu kana naon. Lain tukang cilok maledog, bedog. Mun saliwang, mal balik. Kurang deui. Aing masih amu mah. Aya ti cenah aya tukang cilok cenah maledog. Anu jangkung anu di topi. Naon nya make jeung galak kitu tukang cilok teh euy. Nganyuk meureun teu dibayar atawa teu diduitan jigana si amu teh pohoan atawa kitu si amu mah lila teu di eta meureun teu di ladangan da teh euy riweuh. Rada telat meureun da belikan si amu mah sok gancang cuat cewat bari init jigana teh dibawa. Oh, can diduitan meureun ngagidig tuluy. Da can diduitan teh meureun dibaledog da kitu tah ai akibat si amu mah belikan teu ka ieu sok gancang tuluy maburkeun naon oge jigana eta ai cilok dibawa ai duitna encan kaburu-kabur tadina telat jigana teh eta teh euy. Ieu ngaladangan dasar heueuh keun rek disampeur rek diteangan tukang cilokna rek diminta dihampura da kitu adat si amu mah euy.